aing ieu teh balong teureutkeun we pinuh lah. Di pepetan we. Ieu. Ame teh pinuh kana urang. Tah. Aing hereset saya anu mah lodo. Geus lah. Ye, nah itu balong teh saat deui wae na caina pun teh namun anu mendat deui wae ieu mah duh dasar jelema koplok teh. Wah aing disusul ieu teh geura kumaha teh jelema. Air nyocokan palingan ge. Palingan eueuh cai ka balong urang. Jujur ieu geus dibedahkeun deui wae ieu kusaha teuing. Aduh. Oh, jadi eta jelema teh anu sok mendat wae teh. Koplok teh. Saperkeun. Gitu. Wis kawas lain kolot. Palingan ka balong aing saat jeung saat we. Montong hawak kana cai teh. Nah nyarekan ka aing geus suruh gablek balong tadalek. Atuh bareng-bareng wae. Cai mah da aing teh hawak pak adi gede keneh. Heh, ngobrol kalah nyerang ka urang. Geus puguh eta panahi we di pendat. Bisi ku aing ya. Ih, eta enaon pas ya kitu. Aduh. Tak naon eta. On ata. Iki jembut. Gas mantang ayo we. Nandalakeun we kitu. Urusan sing bener lagi. Cai aing pokona mah eta mah kadinya teh deukeut. Tok sawareh-sawareh atuh cai mah. Sing adil. Entok. Naon. Lain ya Kak. Kumaha tak kumaha? Oh, cai bagian urang. Jadi dia jelaskeun deui. Terus oh, kuduna bagian urang eta teh. Terus kaos lain kolot geura. Saya bagi-bagi eta. Cai teh. Paing mana tuh kain eueuh. Jalma ya? Ha, tah kolot-kolot geus alamatan. Wah, pantasan euy. Anjir teh aing kalah dirempuk euy. Kabur aing. Kabur aing. Dulu kakak kabur. Boro. Nam, bro. Wah, andalan euy. Ah. Mang, aing butuhan motor teh, Mang. Iya, ik dijual. Aya lo, Pi. Aya si Bahdoy butuhan. Hayang sabaraha hargana ieu motor? Nama yang 11 Mang di dituna Mang. Ieu teh. Oh, geus full paper ieu mah alus. Geus tinggal gas. Geus uang tawarkeun heula dagoanya sakedeung. Heeh. Awas lu Pi heula. Oh, uang bawa motorna. Kade. Aduh, yuk. Itu kalah disuruh motor pan bisa kan kalir aing mah Motor saha ieu Mang mogok? Lain mogok segala yok. Jualan motor teh aing teh bisa mawana jangkung. Anjir, alus motor nama euy. Beuli ku maneh yok. Cenah butuh maneh jeung si Iksan. Ngajualin sabaraha kitu cenah Mang? 11 yok murah. Beuli. Anjir nah heueuh Mang. Yok. Alus yok. Bener ieu mah. Pas yok kita murah aing lu boga duit dibeli ku aing yok. Ah, ku aing dibeli Mang bener Mang. Mamang ku aing dibere 500 bae. Bae yok aing beri 500. Bae pisan yok aing bae pisan keur teu boga duit teh aing.
ku aing dibayar langsung mang karena dana ya. Jadi 11.5-nya. Sok. Karena nomor nu biasa memangnya. Heeh. 11,5 juta. Heeh. Heeh. Dealnya yok. Geus deal tinggal suratna mana? Engke heula aing cokot. Jika tugas. Kan ieu mah geus deal. Anjir. Nah ieu wani pisan aing nah teu salah teh gitu. Pokokna mah geus jadi ieu aing 11.5 aing sing dina 15 ge dibeuli ku aing. Alhamdulillah aing ngadorong seeutik oge euy menang 500.000 ti si Oyok lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mamang, Alhamdulillah payu alupi sakahayang. syukur atuh ai payu mah. Payu Dijual ka saha? kasih Bang Doy. Oh nya. Heeh. Oh, sok atuh mana? Duita. Engke ditransferkeun. Sok ayeuna we transferkeun. Ka nomor biasa we. Heeh. Tah, geus alupi tah. Nya, berhasil. Bang. Nah 11 juta. Nah sabaraha? Pan 11 tadi alupi. Aduh, Mang, eta mah mobil. Aduh, mobil. Eta mah motor alus, Mang. Motor Austria eta KTM 250 cc. 110 juta, Mang. Aduh, Anjir. 110 juta eta teh hargana. Aing kumaha tuh barang geus jadi geus Bang Doy. Aduh, aing mah Mang, bung nyaho aing mah teh beda ku 11 juta aing mah. Jeung tang deui. Aduh, aing kumaha tuh? Bung nyaho aing mah telepon ang doyok telepon aing Bang Bung. Kira tuang telepon. Oh. Yok. Geus bayu. Aduh. Sabaraha yok? 30 juta. Aduh, Mang. 110 juta, Bang, eta teh, Mang. Aduh, motor mahal. Aing. Duh, aing apes. Kumaha aing ngagantianana ya?